Sohib Kosmo, lamun ieu disebutkan mitos pek teh teuing, tapi aya sababaraha tempat lamun diliwatan make motor urang poho maca bismillah, ieu tempat teh sok aya nu milu ngabonceng di tukangeunana. Hiji waktu babaturan aki ngaliwatan porib dicaringin. Hari diliwatan motorna ujug-ujug berat jika nu ngabonceng. Tapi lamun dilieu ka tukang eueuh sasaha aja. Awas sasaha. Malah mah nepi ka imah teh si motor teh jika nu aya ngalilit, jika nu aya ngalelet dina rantena, malah mah aya nu pernah ningali buuk ngagulung di dinya aya getihan.